Si Sarwan sih kurang naon nih. Gandeng. Yang ingin nyeri huntu. Aduh. Mau baki. Ampun, ada si budak. Alun Saman, kurang mana sih? Gandeng-gandeng teuing. Nyawa keur nyeri huntu kieu ya. Keur ngadengkeun radio ya, dangdutan. Dangdutan, karesek-karesek gak gitu. Toge puguh, gandeng. Nyawa apa keur nyeri huntu ya? Oh, bapak nyeri huntu, tuan teh ke bersenandung. Bersenandung. Jamu keur nyeri huntu kieu ya. Malurung, eta senandung ieu. Diobatan atuh pan nyeri huntu mah. Geus pan ieu diobatan ya. Koyo. Geus parema eta gandeng radio. Apa keur ramena ieu? Esok. Rame naon lah. Mata gandeng ngungkul. Isinat sulut kana huntu. Aduh. Ah, bapak mah ngaganggu bela, mending ngalaupan bela. Kela. Naon deui? Itu na meja eta toke. Jeung ku si Adi. Oh, siap tenang, siap. Kalau gian itu budak cerdas. Dari suruh geus ngarti sorangan. Aduh. Untung si Sarwan geus ngarti sorangan. Aduh. Untung wing mah geus ngarti, teu usah disusuruh ieu. Ya Pak Inum, Kalau gian bager mana Sarwan? uing gitu loh, sarwan. Aduh. Sarwan, tadi toke dari itu masih picetan can. Dikicun. Ai, sugan jeung obat nyeri huntu eta kuing ditinyo, Pak. Apa? Sarwan! Ah, besok sembur deh ku bapak apes euy. Woi, si kemana yang ngalaupan? Ke kanan, ke kiri ya. Ke kanan Tegal Orai, ke kiri Tegal Bangkong. Ke kanan we ah sugan we orai nang keur nyatu Bangkong. Alhamdulillah, geus lulus anu jadi sarjana permalingan. Anu tinggal praktek ya. Semoga we berhasilnya euy. Araya, bawa jamannya. Ini sepi mah euy. Pas kena eueuh, bawa jamannya. Mang kenaon? Wah, teknya sus jang. Oh, Nensus. Kemana ge arueuh Mang? Keur ka Bandung. Oh, kerja Barandung. Oh, Mang, mangkat tangke tadi isuk-isuk. Oh, mana tuh jang? Oh, Mang, sami-sami. Wah, kebeneran ya. Tahu jam mana waktu lu beraksi ya? Wah, yang pengalaman tingkat tinggi ini mah ya. Mulai ngetik sidik jari, pasti pakai pola. Untung uing jadi sarjana permalingan. Nah, kecil kieu mah. Home loket. Naonnya? Ah, rumah kosong meureun. Tinggal colok, buka pola. Nah, iya. Tuh, salah geuning euy. Aduh, salah deui. Wis 2 kali ya. Lamun sekali deui salah, ieu mah kalah dikunci permanen ka kunci ya. Tuh, tenang. Wingis buka rumus ya, panjang kali lebar. Kira-kira. Wih, bener. Wih, mantap ya. Sia-sia.
Wih, mantep euy. Lo aya opat. Ke. Cek Pak Ustad ge, ulah sarakah. Kudu hiji bae. Iya. Yur, ibu-ibu sayur. Yur, sayur. Bu, sayurna bu. Moal neng geus aya. Oh, nuhun atuh bu. Yuk bersama lolo semua yuk bersama lolo semua yuk bersama lolo semua yuk. Yur, yur, sayur. Yur, Yuk rumah kita lagi yuk. Aduh, mana buka matanya lo teh sih? Tulin dagangan uing jadi berantakan. Ganti rugi. Jamat lain deh. Ditanya cicing bae, lain mah minta maaf apa ganti rugi. Malah cicing bae jama edan. Masya Allah, Krisna ampun. Ih, kakara apa pagi jama gitu. Lain mah nolongan, malah cicing bae. Ih, amit-amit ih, nauzubillah min dalik ih. Wahyu, kamu tahu nggak ini permainan apa? Iya, naon diarana? Ini tuh donglengan. Ayo kita tumpuk-tumpuk gendengnya. Itu awewe euy, Krisna ampun jadi kebayang-bayang bae. Irungna, mantana, bibirna, aduh, Krisna ampun. Sarwan, mana boga mata henteu? Iya Sarwan, kamu ngelihat nggak sih? Mata wing bentak, tapi hati wing buta. Buta kunaon Sarwan? Buta karena cinta. Iya, Sarwan cinta-cintaan. Jatuh cinta ka saha Sarwan? Ka sahanya. Nanya naon teu wing boga ka saha? Nya henteu lah. Heueuh nya, wing si jatuh cinta ka saha? Jama aneh. Aneh nyaon teu? Tukang sayur nu sok ade geuning liwat geulis. Tukang sayur nu mana, Wan? Itu geuning nu make kerudung. Wahyu, kita kerjain si Sarwan yuk. Heueuh nya, kan tadi si Sarwan geus ngarusak ieu. Oh, tukang sayur nu geulis. Nyaho atuh? Tah eta saha arana? Si Tera itu mah Sarwan. Tah heuh eta meureun. Budakna gelisna ampun, uing sampai terpesona. Aneh bogo Sarwan ka si Tera. Heueuh, uing lope-lope ka jama eta. Mau disalamin gak Sarwan? Salamkeun nya ti Mama Sarwan nu ganteng teh ya. Oke siap. Kaninya. Sok bari ngomong geus kieu teh. Anjakal hudang. Nyoki mah molor we sapopoe. Jadi preman dia nu hargaan. Cik atuh hargaan 2000 sapoe beli kopi. Saumur-umur orang jadi maling, kakara ayeuna berhasil ya. Alhamdulillah. Kopi can diilikan ieu nya. Sabaraha ieu kesina ieu nya? 5.000. Apes duit sholawat buat ieu masih gana ya. Aing mah. Nah, iya ya, mangsa. Pakaiannya rapi, pasti duitnya jenuk ya. Palak ah. Hoi, hop. Mana Pak Lurah? Itu. Baron Cikal. Preman wilayah dia. Mana liwat tadi ya? Kudu setor lah ka urang. Setor naon teh euy? Urang teh bawa setoran kredit iya. Gagal bah maneh. Emang na banget urang siga tukang kredit. Bukan tukang kredit, nanya ke setoran. Urang teh preman. Mun maneh hayang selamat, setor ka urang. Eueuh, Mang, duitna teh boga ieu. Ari tampuk naon?
Burudekeun. Ulah. Ulah. Aduh, apes aing. Aduh, kakak ge menang sakitu, geus dipalak deui. Aduh. Ampun, Gusti. Anu labu tuh orang deh. Turungan. Ayo. Turungan. Jam mana? Hop. Punten Mak. Ieu lain urusan Mamang. Ieu urusan urang jeung tangkal cau ieu. Geus lila urang ngincer tangkal cau ieu. Beunang ceuna Mak. Yul, gimana rencana ngerjain si Sarwan? Udah beres belum? Tenang, geus beres, geus diatur pokona mah. Berarti tinggal nunggu si Sarwan ini. Heeh, kayak gerak sakedeung deui ge datang. Iya. Tunggu nih, kakak lagi omongkeun geus datang. Mak kabar? Sila tuh panggil euy. Pan kakak rage kamari Sarwan kita papanggih. Heeh nya. Wah, si Sarwan geus kagegeloan yo. Kumaha geus dalamkeun apa encan? Beres pokona mah. Nu bener. Iya Sarwan, tuh udah ditungguin sama si Tera. Nu bener yo. Di mana budakna? Di situ tuh, lewat. Mana geus ditungguan. Orangnya lagi duduk pakai kerudung eping. Oke, siap. Neng Tera, Sarwan datang. Ayo, yuk. Itu sana tuh. Lila dan nungguan. Maafnya Lila, Sarwan terus ngupenan baheula. Neng cicing bae karyawannya langsung bae nya Neng. Asaran mah bukan Neng dari lubuk hati yang paling dalam. Neng tengah jawab ngomong atuh Neng. Asem, si Bayu jeung si Sabrot ngebodo uing. Kaos mana Sarwan? Weh, budak. Awas mana budak? Tebenan. Yur. Yo hiji deui yo. Yur. Tuh, saha deui itu salah sasaran. Saha sih nu mobil kesendal sembarangan? Getihan dia, aduh. Maaf, sengaja. Maaf, sanak bae maneh. Hah? Neng, Maneh deui. Kunaon sih setiap uing papagi jeung maneh? Apes bae. maaf, sengaja wimak mabuk barudak tuh. Kau salah sasaran. Maaf umpul teu cukup. Tanggung jawab ya, tarang uing getihan. Aduh, kumaha nya? Kela tungguan. Ih, kunaon sih kudu papanggi di jama eta? Jadi deui. Saya aku yang diobatan.
Isuk na. Isuk deui, awas isuk mun teu aya. Cuma teh bisa ngarinjong, banyak mah sabayar mah karena rese. Aduh, itu bebek tera keur kumaha ku si Sarwan. Wah, bahaya ieu mah ya. Bisa-bisa diteureuy ya. Enon. Oh, wani-wani namanya Sarwan goda bebek tera. Sebar. Henteu mah henteu, ieu mah teu ngaganggu ieu. Wah, gegabah maneh. Teu nyaho berurusan yang saha. Ya, jamaah paling kaya di lembur ya. Maaf, Mang, maaf. Maaf. Ada tuh balik meneng selamat mah. Heuh, Mang, heuh. Kalak. Naon deui, Mang? Ulah sekali-kali deui ngaganggu bebek tera. Heuh, Mang, heuh. Bebek tuh naon ya, Lin? Gede kali ya si Sarwan. Naon sih Bapak Bebek? Emang akang salah kuring? Panakang teh, kalau salakina bebek tera, Ih, kayang akang eta mah. tuh lah, akang mah hayang. Tapi kuring lambung. Kena naon, neng terambung jadi pemajikan akang. Tapi ingat, neng masih buka hutang ke akang. Lamun neng tara teu bisa ngaunasan hutang eta, daek teu daek, neng rudak jadi pemajikan akang. Ingat ya neng, kudu daek. Halo, kudu kumaha ieu sih? Sarwan, istighfar maneh. Banyak bapak sorangan yang diciuman. Aduh, sugan tukang sayur gitu, Pak. Tukang sayur. Bapak ieu teh bapak. Kunaon si maneh? Wing keur ngabayangkeun, Pak, keur ngahayal. Ngebayang kenaon? Jadi itu nama wing teh keur bebenean jeung Neng Tera. Salah neng terasi. Itu geuning Pak, tukang sayur nu geulis kacida. Wing sampai tergila-gila, Pak, ka jama itu. Entolin maneh ka sahabat Mas Sarwan? Sehat mah sehat? Henteu, Pak, sehat kacida malah gitu. Sehat ampun. Beda be bapak ka karang ngadenge maneh bogoh ka awewe Sarwan. Biasana bogoh ka embe. Ah, bapak masih gak nutup pernah ngora bae. Pernah bapak ge ngora, tapi teu pernah kagegeloan kitu ieu. Ah, biang bapak mah teu rame. Maneh nu teu rame? Jal, geus ngalepan tan can. Encan, Pak. Kali itu ngalepan. Ban ngahayal bae, itu embe geus ganeng tuh, masih aura-auran bae. Heuh atuh, Pak, tapi mandi heula. Bukan beda jalan papagi jeung Neng Tera. Ampun, eta budak beger meureun minangkana nama. Sarwan, kemana maneh? Cena tadi suruh ngalaeupan. Geus mau bedog? Enggeus ya. Tarung. Enggeus satu pa yo. Geus lah bengek mangga teh lah. Sarwan, Naon deui di Bapak? celana mana celana?
Duh, kumaha aja cara ngalunasan hutang kasih akang rentenir. Usaha ngadagang sayur, hasil pas-pasan. Ya Allah, kumahanya. Wih, Neng Tera, kesempatan ya papang jeung Neng Tera. Wah, Astagfirullah, ngareurewas beh hugan teh jama. goreng. Jurig. Maneh deui. Ngeunaon si maneh ka dieu? Ngeganggu bae. Sudah yang patimu. Saha si maneh? Heuh nya, urang teh can kenalan. Kenakeun yo. Sarwan Bintarjo. Ih, saha si nu hayang kenalan jeung maneh? Naon untungna jajal uing kenalan jeung maneh? Nu aya ge apes bae uing papanggih jeung maneh mah. Jung balik jung, ke uing apes deui malah. Urang can kenalan. Balik teh. Tapi Balik. Orang teh Neng Tera galak, tapi Wing ulah menyerah. Da Wing bawa ka Neng Tera. Hidup Sarwan. Chan, Wah, si Sarwan kagak gegeloan. jenuk teuing ge. Chan, Tapi po. Chan. Pan kakaget, Yuk, lanjut. pan kakaget. Ayo lanjut. Pan kakak Siap, kakak. cut. Najis. Siap. Action. Pan kakak rage kak. Oke fans, syutingna eureunna da hujan. Ngaruy. Hujan gede. Hujan ari. Rasaan hujan mah teh gede ieu kerep. Is. Pinter. Drop. Hujan. Ngaruy guys. Hujan mah encan ya.